Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi syurutil iqtida anu tetep ieu pasal nerangkeun pirang-pirang syarat ngamamum iqtidaun. Iqtidaun iqtada yaqtadi iqtidaan gitu ya. Itu ya teh guer asal guer naon cenah Mang Abdul guer asal teu asli iqtidaun teu asli tengahna teh fi syurutil iqtida'i al iqtida'i iqtidaan masdar sulasi majid fi warna ka dua bab ka ijama bab ka dua warna ka dua bab ka dua iqtada yaqtadi iqtidaan iqtadaya yaqtadiyu iqtidayan kayaknya kemana aya Mang Yana hadir alhamdulillah Gusti syukur Gusti abdi diciptakeun jadi jelema daek ngajinya itu manfaat berarti di ku Gusti Allah diberi nikmatnya ente teu sia-sia hirup urang teu sia-sia diberi nungeuna ulah kieu aya mah teh balang sabae Gusti takdir teh butut eta diciptakeun daek salat oge na eta diberi takdir hade nu daek salat daek berjamaah daek ngaji iqtidayan asalna iqtidayan tukurkeun si hamzahna kana si iya na kana hamzah di anna kulla wawin wa yain idza waqa'ata bada alifatin zaidatin kulibata hamzatan kenanya setiap wawu jeung iya apabila tumiba sanggeus alif zaidah iqtidayan aya iya sanggeus alif zaidah alif kamasdaran tukurkeun si iya atas wawuna kana hamzah jadi iqtidaan datangan ku alif lam al iqtidaa jadikeun mudhof ilaih tina syuruti fi syurutil iqtidai yajibu wajib ala yajibu naon teh yajibu kalimat naon teh yajibu kalimat teh tilu Mang Abdul teu lepasna tilu hiji isim dua fi'il tilu harap yajibu kalimat naon fi'il naon fi'il mudhari aya patokan fi'il mudhari teh cek jurumnya ada kumaha makana wa mudhari makana fi awali ihda zawaidil arba'i ihda zawaidan ihda zawaidil arba'i kalimah anu aya dina mimiti eta kalimat teh di mimitian di udang di kitab karunya kitab yang kene kalimat di mimitian ku salah sajina harapan nambah anu opat buka kitabna di harapan nambah anu opat teh nyaeta wa iya ana itu hamzah nun iya jeung te hamzah nun iya jeung te kalimat nu dimimitian ku salah sajina tina ku hamzah atau kunun ta ku ya ku teh kita teh panambah hamzahna panambah nunna panambah iya na panambah te na panambah makan kitu ngaranna teh fi'il mudhari salah jadi dieu yajibu ya panambah ya namanya itu gue asal di bae nya itu menang ngamodifikasi wah namanya cenah ngamodifikasi gue asal asolna ku masih asli nama yaujibu macana yaujibu
fi'il madina wajaba. Fi'il madi eta Mang Abdul wajaba, nasoro, pataha, doroba. Ka itu tapi fi'il madi teh nu kitu jabarnya. Anu jalalabar eta fi'il madi biasana. Wajaba wajaba sulasi mujarrad. Sulasi bangsa tilu mujarrad sepi tina panam batil wungkul aksarana. Wajaba ai sulasi mujarrad aya sabaraha bab? Genep bab tah ieu teh wajaba yaujibu berarti sulasi mujarrad bab sabaraha? Bab kedua. Sulasi mujarrad bab kedua. Ngomong hareupeun usari malah kumaha nya. We di porongnya yang kopet oge nan kawasna tenang nya. Buka dua. Dorobayad jibu wajaba yau jibu. Ngali jasana yau jibu teh naon? Ya jibu teh asana teh yau jib. Ke kamana cenah make dipicen sembarangan bae teh si wau. Yau jibu. Ke ieu mah wawuan ka mana jadi yajibu. Aya naonna aya alesanana eta nu kitu ngaturna sa anu kitu ngaturna ilmu sorof mang. Begitu mah ilmu ngaturna ilmu naon? Ilmu sorof. Buang pucaan piceun nya, pucaan piceun mah eta ngaranna. Ngarobah kitu tanya sorof mah ngarobah lapad dipiceun digantikeun hurufna dipiceun digantikeun eta nu kitu ngaranna ngaturna ilmu sor yaujibu asana wajaba yaujibu sanggeus yaujibu kitu piceun si wauna make dipiceun kunaon aya alasan di wuqu'iha baina aduwataiha sabab eta si wau cicing antara musuh dua ulah nya dicicing tengah-tengah musuh kanan musuh kiri musuhnya atau depan musuh belakang musuhnya. Kanan musuh kiri musuh cicing antara musuh dua mana musuh dua nyata kahiji memehna iya tuluy ka hareup aya naon JR iya jeung JR eta teh musuh si wau nya susah piceun sia. Nah jadi kumaha yajibu. Ya yajibu. Bisa yang hafal lapad mah. Yajibu. Jadi yajibu teh goer naon? Goer asa lain asli mah meunang ngaromak. Ya, meunang naon tah? Meunang ngaromak, meunang operasi plastik mun nya. Asli mah gitu. Biasa bae aya naon katempo aya jerawatan. Jadi bersih gini kita diromak ku naon tah? Ku apa nya di rumah ku HP ku HP ku kamera Samsung quad kamera non yajibu wajib tuh kalau kati mang ala kuliman kasaban jama sholat nu sholat ieu siman sholat anu sholat ya siman kita sholat mah sulasi majid di tengah bro sholat sulasi majid parroha nonton parroha asalna sholaya sholayanya sholawatnya sholawan waunya sholay itu iya kita sholaya farroha yufarlihu tafrihan sholaya sholat apa nyangga sholanu sholat itu siman muqtadiyan barina ngamakmum fi jumatin sholat dina jum'ah au geriadana salian ti jum'ah naon wajib teh naon ai Allah ya taqaddama yen ulah miheulaan itu siman ala imami ka imam nasiman fil mauqifi ulah miheulaan dina tempat cicing
wal ihrami jeung ulah mieulaan dina takbiratul ihram. Fil mauqifi pe harap jar al mauqifi majrur mutalakna kana la yataqaddama. Wal ihrami wau harap atapkeun kana al mauqifi gitu. Kabeh diatur ku alat ku parabotnya aya bedog aya beragaji segala rupa. Tah mah ku bedog tah mah ku silet atuh mah nya ngerokan bulu baok kunaon bedognya. Tah mah ku senso nu kieu mah nya. Ku senso. Bulu baok nyukuran bulu baok di sensonya tuh. Beak jeung ping-ping nanya. Teu Bil irami wal irami jeung dina takbiratul ihram batab tulu balik ta batal. Batu betilu balik ta ngabatalkeun naon al muqarranatu. Batu betilu balik ta ngabatalkeun kana salat. Tuh antara tabtulu jeung tubtilu eta beda mah ablunya. Tabtulu tub tilu eta keneh tulisan namanya nya kitu. Tabtulu bisa tabtulu nya bisa tubtilu ngabarisan teh. Tobtol pain tol nya. Eta mah nu Mang Abdul eta mah. Teu usapan sakapeung. Eukeun atau kan ngaji-ngaji usapan oge itu mah abah mah bibita tu betilu kita betul mah lazim bina lazim bina nanya karena bina naon di bina segala rupa ngaji itu betilu mah mutaaddi aya bedana antara lazim jeung mutaaddi beda lazim jeung mutaaddi aya bina lazim mah kun nepi kana fa'il wungkul aya bina mutaaddi mah nya aya fa'ilan nya aya maf'ulan. Pagawean cicing di fa'il eta ngaranna bina lazim. Pagawean cicing di fa'il bina lazim. Lamun bina mutaaddi pagaweanna teh lewat di fa'il. Cicingna di mana? Di maf'ul. Cicingna di maf'ul contoh. Contohnya seperti naon mata Zaidun mata wis pupus wis naon wis modar sopo Zaidun Zaid san upae Zaidnya anu maot Zaid naon pagawean didinya pagawean teh pingil paehnya pagawean teh paeh tibana paeh di saha di Zaid tibana paeh teh di Zaid eta nu kitu mata Zaidun mata wis pupus sopo Zaidun Zaid eta nu kitu pilna pil mata teh pilna binana bina lazim teu butuh kana maf'ul butuh kana maf'ul. Jadi si pagawean cicing di fa'il mata geus paeh sa Zaidun Zaid di fa'il Zaidun. Lamun mutaaddi namun yang dimutaadikeun kudu diasupkeun kana bab if'al atau bab taf'il. If'alkeun akroma yukrimu mata asupan ku hamzah mimitina jadi amata cenah amata akroma amata akur geuning akur teh pun ngamodif di bae teh nya asana mata ge da mawata mata asana mawata tukulkeun siwauna kana alif jadi mata alasanna aya panjang naon teh alasanna make tukar segala aya pugu alasan atuh amata ge asana kumaha akromanya amwata nonta amwata amwata sanggeus amwata kitu pindahkeun harkatna siwau kana mim amata
amauta nya tah amauta tukutkeun si wawuna kana alif jadi amata mun amata ngartianana jadi naon maehan amata maehan sajaidun jaid maehan saha amron kaki Umar gitu nyata amron kaki Umar tuh amata fiil jaidun fa'il amron gitu ngaranna fiilna bina naon bina mutaaddi dilewat pagawean lewat ti fa'il tibana disa di maf'ul naon cenah pae jeung maf'ul ge puyang di tengah artinya urung ngaji lukunya balik lagi kana lapadi kana lapad kitab ieu ya batab tilu mun tabtulu mah batab tulu baik tak batal lazim nah mukorona tu mukorona teu harti naon si batal mukorona jadi batal asa kurang pantas asa kurang enak ye oh dimutaadikeun pinakeun bajisna gerobah atunya baltub tilu abtola jadi kana abtola akroma abtola yub tilu batub tilu balik tangga batalkeun naon mukorona tu mukorona ngabarengan pilih romi ngabarengan dina takbiratul ihram ngabatalkeun naon ieu teh mana mah punanya moal salah deui ngabatalkeun naon ngabatalkeun salat kitu nya batub tilu balik tangga batalkeun kana salat naon mukorona tu ngabarengan pilih romi dina takbiratul ihram wa tukrahu sareng dimakruhkeun oh ieu naon ieu tukrahu di ieu mah ieu bina naon mabni majhul atau mabni maf'ul wa tukrahu jeung dimakruhkeun itu muqaranah fi ghairihi nasaliati takbiratul ihram fi ghairi salati takbiratul ihram dalil euy kudu naon mah kudu dipapai kabeh mamang aduh ngaji jurumiyah nya osok ngaji lain mah doang ngaji rumah tara milu ngajinya terus di dia teh milu deui ngaji waktu krahu pi gori zasalian di takbiratul ihram tu ngurus lapad ogenan setengah jam kanya anu teu ngarti teh di bejaan teh teu ngarti teh nyaho lah pode suka kumaha bikin bayalah ngadengekeun nyaho-nyaho atunya hesena naon teh hesena ngaji tenang kene nu sare nya teu ngadengekeun naon neng sarare neng henteu udang atuh paslon sok atuh ngalap barokah baca logatnya kadit katangkep teu paslon ari ieu teh hiji pasasok wajib ala kulli man kasaban-saban jama salat isiman muqtadian barina ngamamum fi jumatin ngamamum dina salat jumat o geuriat salian ti jumat naon ala yataqaddama yen ulam yeulan itu siman ala imami ulam yeulan ka imamna siman fil mauqifi ulam yeulan di tempat cicing wa ihram dina takbiratul ihram batu betilu balik tang ngabatalkeun kana salat naon muqarana tu ngabarengan fi ihrami ngabarengan dina takbiratul ihram tu qra'u jeung dimakruhkeun itu muqarana fi ghairihi dina salyanti ihram. Faslun fi syurutil iqtidaitek nerangkeun syaratna ngamakmum berjamaah anu gede pahalana ganengannya pahalana gede 27 ayo urang salat berjamaah maghrib nah cenah geuning kumaha eling umat muslimin muslimat ayo orang berjamaah salat maghrib nah dulunya kang ngopi beuk enak teh podi 27 cara kumaha 27 ganjaran berjamaah mun sorangan
hiji ge mun bisa Fatihah. Hei saderek urang berjamaah salat kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. 27 ganjaran nu berjamaah mun sorangan hiji ge mun bisa Fatihah. Aduh bisa piraku teu bisa kikituan mah abdul mah magrib meh naon. Ayo mah magrib nu bisa adana ada belaan dingkekeun ayo tadi takol-takol kokon nanya. Masyaallah. Berjamaah yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan wajib kasaban-saban jelma nu salat bari ngamakmum dina salat Jumat asalian ti Jumat naon kawajibanana naon sabatu umurin. Wajibna ayat 7 pirang-pirang perkara aya kewajiban 7. Kahijina nyaeta Allah yataqaddama ala imami fil mauqif. Hiji ulami heulaan ka imam dina tempat cicing. Ka imam dina tempat cicing. Eta si jama berarti si makmumnya anu salat ngamakmum bari anu teh si makmum. Si makmum aik anu nangtung atawa anu diuk atawa anu nyangigir atawa anu nangkarak si makmum tanya ulami heulaan ka imam dina tempat cicing. Tadi panyangan di dia mah dina sapinanya anu nangtung ulami heulaan semet naonna keneungna anu diuk ulami heulaan des semet naon da bokongna teh salahnya nyangigir rawo dibuka sapinana ulami heulaan tempat cicingna imam ala imami muttasifi biwahidin min haula'il arba. Oke mana teh opat anu si imamna kasipatan ku salah sahiji tina ieu anu opat. Oh nanu opat teh nyaeta nah imamna nangtung atawa diuk atawa nyangigir atawa nang karak sarua. Pa jumlatu sittata asyarata. Maka jumlahna aya 16 kumaha nyaeta makmum bisa nangtung bisa diuk bisa nyangigir bisa nang karak. Imamna oge bisa nangtung bisa diuk bisa nyangigir bisa nang karak. Jadi opat naon? Opat sifat makmum opat sifat makmum imam opat sifat opat kali opat 16 menang kupat. Menang kupat dibikeun ka bias. Pengias. Eta mah alusnya as-as tungtungna nya alusnya. Tah 16 jumlahna teh 16. Berarti 16 gambaran nya kitu 16 gambaran. Jadi 16 gambaran kieu mang. Hiji nangtung. Imamna nangtung makmumna bisa diuk bisa nangtung bisa diuk bisa nyangigir bisa nang karak. Opatnya imamna nangtung makmumna bisa diuk bisa nyangigir bisa nangtung bisa diuk bisa nyangigir bisa nang karak. Ayeuna imamna diuk makmumna bisa nangtung bisa diuk bisa nyangigir bisa nangkaran gitunya. Imamna nyangigir makmumna imam nangtung imam diuk imam nyangigir nangkaran gitunya. Jadi 16 opat kali opatnya ta 16 gambaran. Ta arek kumaha bae posisina arek kumaha bae naon kita in posisi naon kana teh kondisi nah si imamna bari diuk atau ka bari nangtung atau ka bari nyangkir bari nangkarak atau si makmumna na diukna nangtungna nyangkir nangkarak kabeh ulami heulaan tempat cicingna saha imamnya.
gitu menangnya ngamakmum nu nangtung kanu nangkarak menang kadinya silakan. Misalkan Mama Abdul Latif naudzubilahnya geus teu tiasa walakaya tapi hoyong jadi imam nya pokona mah hoyong di imaman ku mama mumpung kene jumeneng. Oh sok atuh gotong panggotongkeun mama kampongi marahnya nangkarak. Nangkarak mama nya mamanukan manukan. Makmumna nararangtung kabeh eta cenah eueuh soraan kitab naon aya mubalignya nya dinya jam-jam gugurukan. Allahu Akbar. Abduna mah memeusanya Mama Abduna mah. Oh. Sami Allah liman hamidahnya tah. Eta teu naon-naonnya ngamakmum kanu bari nangkarak, ngamakmum kanu bari naon nyangigir. Atawa sebalikna nu tukangna bari nangkarak ngarep bari nyanyi kumaha di 16 gambaran kumaha bae kondisina si makmum jeung si imamna kitu ulah miheulaan tempat cicing mauqif ayi fil makanil ladzi waqafa alaih dina tempat anu cicing eta si makmum dina eta tempat. Wala tadurru musawatuhu temadarat mangeta mangna teh mang iki ngakuranana ka imam ngakuran ngabarengan mun nangtung teh mah teu naon-naon si keuneng makmum jeung keuneng imam rata teu naon-naon ngan lakinnaha tukrohu ngan kitu teh makruh wataputu fadilat watufawitu mun taputu mah lepotnya muta lazim lamun rek dimutadikeun watu fawitu jeung ngalepotkeun eta cicing ngakuran sa imam fadilatal jamaati kana fadilah berjamaah matak ngalepotkeun matak ngeuweuhkeun fadilah berjamaah eueuh nu 27 na nya lamun ngakuran teh eueuh nu 20 cara kieu mang cara ngamakmum sanggeus berjamaah ngamakmum deui nya kadenya siga alus padahal mah makruh. Misalkan Mama Abdul Latif sareng Mama Yananya masbok duanana da masbuker wungkul eta mah nya misalnya biasa masbuker nya masbok dua nana begitu imam parat assalamualaikum teh eta Mama Abdul jeung Mama Yana teh nararangtung dua nana misalkan cek Mama Yana teh ngamakmum di kasa ka Mama Abdul eta kikituan teh makruhnya ngamakmum kanu naon nya kanu naon teh kanu tadi sarua naon tah makmum tadina urut naon urut mantan makmum dua nana mantan makmum makruh gitu siga alusnya di perkotaan masuk aya geuning lo bakalan pikeun naon para salatnya aya kene nararangtung melalunur dijieun imam saurangnya jieun imam saurang beres kitu aya kene munur deui jieun deui imam kikituan teh hukumna makruh matak ngalepotkeun fadilah berjamaah geus beunang 27 na tinu ti heula tadi ngamakmum ka pahmi misalkeun 27 geus ulah kalaka ngamakmum deui matak leungit nu tadi nya tah matak leungit anu tadi hukumna makruh siga alus padahal makruh. Ta cara naon ngakuran dina tempat cicing keunengna akur keuneng makmum jeung keuneng imam rata eta teh hukumna makruh meunang nama makruh matak ngalepotkeun matak ngagugurkeun fadilah berjamaah anu 27 derajatnya wahia as-sab'u wa isruna darajatan derajat teh ai salatan di dieu di mana tuh 27 kali salat. Jadi lamun salat berjamaah subuh teh bieu teh berjamaahnya maghrib teh berjamaah kabagian teh henteu berjamaah tadi lamun 27 berjamaah teh kaya salat subuh 27 kali gitu dia lohor kaya salat lohor 27 kali salat asar 27 kali lamun berjamaah. Lamun ngakuran tempat cicingna leungit tah nu 27 teh
kayak hiji we kayak mun pajit. Siji syarat ulah miheulaan tempat cicing lamun miheulaan mah teu kaci nya. Miheulaan mah teu kaci teu sah berjamaahna. Teu sah berjamaahna. Wal ihrami nya kitu din miheulaan dina takbiratul ihram ogenan teu meunang. Payahrumu taqaddumu ihramihi ala ihrami imami haram. Haram di dieu teh kumanya haram-haram teh jadi tematak jadi salat matak jadi salatna terjadi salatna lamun miheulaan takbiratul ihramna saha imam jeung sapina mah kumaha geuning wa takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami syarat takbiratul ihram teh si takbiratul ihramna ma'mum kudu pandeureun takbiratul ihramna imam ulah miheulaan bahkan ngabarengan ogenan ulah kadenya ngabarengan ogenan ulah misalkan imam ukur takbiratul ihram hegla dalila misalkan takbiratul ihramna imamna Allah disusul ku si makmum Allahu akbar tang ngabarengan ogenan eta naon batal terjadi salatna lain batal terjadi salatna terjadi salatna. Lamun dina uluk salamah teu naon ngabarengan dina salamah teu naon. Dina takbiratul ihram mah teu jadi salatna boro-boro miheulaan ngabarengan ogenan teu jadi salatna. Batub tilu tuh balik tangga batalkeun muqarana tu muqarana wa tamna'u minal iniqadi idakanat fil ihram. Teu jadi salatna ngadegah kana jadina salat lamun muqaranana dina takbiratul ihram. Boro-boro miheulaan muqaranana ogeuna naon? Teu matak jadi salatna. Bener. Walau syakka fayajibu ayatakhara ibtidaan tahur walau syakkan walau jeung sanajan bukti itu muqarana eta syakkan fayajibu ayatakhara eta syakkan kaayaan ragu sanajan muqaranahna diragukeun nya sanajan muqaranahna diragukeun kita tadi teh urang teh ngabarengan takbiratul ihramna imam atau henteu bareng takbir urang teh jeung takbir imam teh henteu eta teh matak terjadi naonna salat lalu sakkan sanajan bukti itu muqaranah eta sakkan diragukeun payajibu ayatakhara ibtidaan payajibu ayatakhara ibtida'u taharrumil ma'mum an tamami taharrumil imam yakinan wajib naon ayat akhara narima panderi naon ibtida'u taharrumil imam ngamimitian takbiratul ihramna makmum naon ibtida'u taharrumil makmum ngamimitian takbiratul ihramna makmum antamami taharrumil imam tina sampurna takbiratul ihramna imam yakinan beuna yakin wajib tah ngamimitian takbirna makmum teh kudu sing sampurna takbiratul ihramna imam geus nepi kana re nalapad akbar kakara makmum ngucapkeun Allahnya Allahu akbar nya eta kudu kitu ulah ngabarengan matak terjadi salatna wa tukrahu jeung dimakruhkeun muqarana fi ghairihi dina salianti takbiratul ihram kumaha ngabarengan dina salianti takbiratul ihram eta mah hukumna makruh. Contona misal ngabarengan dina uluk salam atawa ngabarengan dina pirang-pirang pagawean rukun pagawean ngabarengan ruku ngabarengan itidalna bareng dina naon sujudna eta teh hukumna makruh sarua matak ngalepotkeun padilah berjamaah anu sabaraha tadi teh anu 27 kecuali ngabarengan nu disunatkeun teh dina hiji naon ngabarengan amina imam mungkonya ngabarengan anu disunatkeun teh nyaeta ngabarengan amina imam eta sunat hukumna dilata fi maqarana imam fi pakon
Faida koronahu fi ruku masalan kana karuku ilpadi. Oh kieu mang ngabarengan imam hukumna makruh dina salianti takbiratul ihram dina uluk salam kah atawa dina pirang-pirang rukun pagawean rukuna ngabarengan teh akunnya di dongkona teh akunnya bareng Allahu akbar sami Allahu liman hamid kuduna kumaha kan kieu kenang tuh ya Allahu akbar si imam geus naon dongko pisan kakara makmum naon Allahu akbar sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidah Allahu akbar si makmum tepi kana pang si imam tarangna tepi kana naon pangsujudan kakara makmum turun halusna kitu tah lamun ngabarengan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah tah eta hukumna makruh mata ngaleungitkeun padilah berjamaah dina rukun anu dibarengan wungkulnya lamun anu dibarenganna ruku wungkul Allahu akbar sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidah berarti tadi ngabarengan ruku wungkul ta maka ruku nate kaya ruku salat sorangan ya untuk kabehnya untuk kabeh jadi ruku anu eta anu dibarengan eta seperti bedana seperti salat sorangan teu gugur kabeh batu pawitu padilata jamaati fi makoronal imam fihi pakot jadi sujud nama 27 atau ini tidak nama tengah barengan balikan deh rukuna bareng ya Allahu akbar pas ini tidak nama ingat aya naon kang barengan tidak nama dagoan sami Allah liman hamidah sami Allah liman hamidah ta antara ruku jeung tidak ganjaranana beda aya ruku mah hijinya ari so ini tidak nama jadi sabaraha deui 27 deui pas sujud misalkan akur deui Allahu akbar maka hiji cengkatna misalkan beda paneuri ada 27 deui gitu iya anu nanta nu gugur padila berjamaah 27 teh dina anu rukun anu dibarengan wungkul illa ta'mina kecuali maca amin fa innal muqaranata magazanya na muqarana fi dina tamin eta mandubatun anu disunatkeun kecuali ngabarengan amina imam eta mah hukumna sunat bahkan lamun urang keur maca Fatihah tengah-tengah maca Fatihah imam bagian maca amin hei urang teh milu naon amin maka eta susunan Fatihah sanajan kaselangku maca amin teu naon tah henteu ruksak susunan Fatihah tuluy-tuluyna Fatihah henteu batai tuluykeun deui maca Fatihahna misalkeun dia si makmum ya ihdinas siratal mustaqim amin maka tulikeun deui naon siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sanajan kaselangku maca amin eta tuluy-tuluyna Fatihah teu kaganggu da eta mah disunahkeun teu naon-naon wa yahrumu wallahu a'lamu bizzawab.